mana anjing jadi kiamat jingga abdi kulan bapak kulan ayah gane goblok anjing hari ayah anak modern mata kitu ge anak aing teh nempo wujud ya kulan nempona hate dari wujud mawah tempur ngan mi HP we anak kaula matak meureun kitu ge pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena kepek da aku minantu ku aing ngan kade ulah nganyeri kacida nong teroganana silamun nganyeri anak aing da sia teh henteu-henteu ge aing nyaho nyalinung ka gelung saya kula cing daek usaha semua ulah usaha abdi mah ge udah isuk-isuk sare penting aing ka kieu ya tot ya udah tototan aya pembantu aing rek diinventariskeun ka maneh nah tototan ngaranna Gatot Kaca anjir wah cilaka kapanggih modal ya nah tuh Gatot Kaca mana Gatot Kaca baheula mah eta teh panglima tertinggi negara Amarta anjir cilaka aya ayeuna tah ayeuna teh si Gatot Kaca teh dipecat dibawa ka dieu ku kaulangan rek diinventariskeun ka maneh jadi pembantu minantu aing kitu kan ya tot tadi tot iya waktunya balas dendam baras aing tot anu tototan biasa kuring non kuring goblok sia kasaha maneh nya ka ente edan sia ka aing nyebut ente nah kitu kurang ajar teu sopan sia ka aing teu sopan naon sia teu sopan ka aing justru di dinya teu sopan sia ka abdi aya aing teu sopan naon sia teu sopan naon aing sia aing kudu ngasia di mana di Amarta ya di mana